있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa. Tepang di sarang simkuring pun Kristianti Aisyah ngebahas mendidikan warta dengan Dinten Ayana dina acara Warta Sunda di televisi Kamumat Pemirsa Yunti Waitika edisi Minggu Kaping 15 Oktober 2023. Sejak kesenggakan waktu utama, suhu minggu ini capai 28 derajat seperti ini sebab-sebabnya faktor. Suhu panas di Ujung Dodo terasa scanning pandangan wilayah Indonesia. Stasiun Klimatologi Awak Klimatologi serta Geofisika Jawa ternyata suhu hawa pengukuran 28 derajat Celcius di periode 12 Oktober hingga 17 Oktober 2020. Sedangkan stasiun Meteorologi di Ahmad Yani mencatat suhu pengukuran 27,4 derajat Celcius. Didi Setiadi, peneliti Pusat Riset Iklim serta Atmosfer Awak Riset serta Inovasi Nasional BRIN, nafikan ayah sababaraha faktor anu mendamel suhu relatif dulu dina ukuran seminggu ini. Wilayah Indonesia, utamanya di hatilan dina ayeuna ngalaman musim hawadu. Cenahna liwat talatak singkat Minggu 15 Oktober 2023. Sajabat di atas, wilayah Indonesia menuju ngalaman fenomena El Nino serta iode positif. Sabut, kedua fenomena ieu langsung babarengan. Biasana wilayah Indonesia bade ngalaman musim hawadu anu langkung terus di biasana. Anjeunna nepikeun, dina kaayaan sapertos eta, jumlah saat cai serta pertumbuhan awan condong saeutikna. Tutupan awan anu sakedik menyebabkan radiasi sareng ngenge ngemontor permukaan bumi tanpa pandangan naon oge, serta menyebabkan suhu anu luhur dina siang dinten. Jadi nyebutkan, ayeuna wilayah Indonesia oge nyangkudapan isu pancaroba lumantan angin monsun Australia bade mimiti pelemah, serta pemanasan lokal bade meningkat utamana di siang atau sore dinten. Pemirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkan dugi ka dieu. Aya saur di sepuh kapungkur, ilmu tungtut dunia siat ngawan pulih di sini. Mugi janten nganyepanan kampuhuran sadaya. Ngawalkeun redaksi Warta Sunda, simkuring Kristianti Aisyah, Teja Amit Mundur Amit Mundur, Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.